Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngajelaskeun tata krama mapah nomor ka-10. Tata krama mapah teh teu kenging kahampangan keur leumpang, kiih keur leumpang. Keur leumpang kiih atuh meureun kumaha? Aya beak ka hareup. Kieu barunya. Teu ulah eta teh. Terus teu meunang kahampangan di tengah jalan di keur leumpang. Eureun-eureunna mah ngeun di tengah jalan kiihna teh. Teu kenging. Di jalan raya eureun. Kiihna teh di mana? Di tengah jalan atau di jalan pergi lempang gang-gang gitu eta teu kenging. Jalan jelema oge. Margi lamun kiih di jalan eta teh matak milaraan ka batur. Cek batur teh bau cik, bau hangseur meureun laleumpang ngaliwat engke teh. Sabab aya hadis man adal muslimina piturukihim wajabat alaihim laknatuhum. Man sing saha jalma ada anu milaraan ieu man calik atuh. Ada anu milaraan ieu man al muslimina ka jalma-jalma anu Islam piturukihim di pirang-pirang jalana itu muslimin. Wajabat tah wajib alaihi ka itu man naon laknatuhum, laknatna itu muslimin. Oh. Saha jalma anu milaraan kaum muslimin dina jalana eta kaum muslimin jadi jalan-jalan pergi ngaliwat ku urang teh dinaonan dipilaraan semacam dikiihan, maka eta jalma anu kitu teh wajib menang laknat eta jalma muslimin matak ulah. Eta nomor ka-10. Ka-10 nomor ka-11 upami ningali kana aya pilara di jalan maka kedah karsa miceun. Margi dina hadis aya yang artinya ari iman eta aya 77 cabang, anu pangunggulna nyaeta lapad la ilaha illallah, anu panghandapna nyaeta miceun pilara ti jalan. Jadi daal teh nuju mapah. Di tengah jalan aya beling. Cek daal teh bahaya ieu teh bisa katinca ku batur leung ku urang mangada katempo. Ku daal teh dikanaonkeun, dikasisikeun ta eta teh sae akhlak sae eta teh. Termasuk cabang iman anu panghanapna eta teh. Watumitul ada anitorik sodakotun miceun pilara miceun gangguan ti jalan eta teh sodakoh. Kartos di jalan raya aya paku cek deal teh bisi bitu ban anu motor anu ngaliwat ka dieu atawa mobil anu ngaliwat ka dieu di ampihan di ku deal teh eta paku teh dinaonkeun diamankeun henteu cicing di tengah jalan. Sodakoh deal teh kenging ganjaran komo we kenging pisan akhlak sae eta. Upami bade lebet ka bumi maka payunkeun sampean ka tuhu. Upami naon cenah bade lebet ka bumi payunkeun sampean ka tuhu bari ngadua. Doana teh kumaha? Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal mukhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Bari ngadoa eta nya lamun naon teh lebet ka bumi teh. Allahumma ya Allah ini saestuna abdi as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti khairal mauliji kana pangsae-saena tempat asup. Jadi inti nama ketika deal asup ka bumi teh
memohon kepada Allah sebonga bumi anu dilebetan ku al ieu jadi tempat anu pangsae-saena nya mungguh Allah. Wa khairul mukhraji jeung nyuhunkeun ka Gusti abdi teh kana pangsae-saena tempat keluar. Jadi ketika al keluar ti eta bumi intina mah berdoa memohon kepada Allah semoga keluar ti bumi teh ku Allah dipasihan anu langkung sae di luar bumi teh. Bismillahi walajna kalawan nyebat jenengan Allah abdi asup tuh asup ka imah teh abdi teh ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah sae pisan asup ka bumi. Wa bismillahi horojna jeung kalawan nyebat jenengan Allah abdi kaluar ti bumi tuh abdi kaluar ti bumi sami nyebutkeun jenengan Allah. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna ka Allah hungkul yang jadi Tuhan kami Allah teh abdi teh ka Allah hungkul bertawakal berserah diri bukan pada yang lain bukan juga pada diri sendiri tetapi kepada ilahi kita berserah diri. Itulah akhlak yang terpuji. Nah, wow.